Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun dongeng nu judulna Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS etang-etang hiburan bae wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, harita teh mun teu lepat mah Madrawi sareng si Komedea entos kalaburnya nalika tarung sareng Roni teh mangga urang teraskeun. Sanggeus Madrawi ngubaran pipi si Komed dadak sakala hatena rada ngalenyap dumeh ngadenge caritaan Sahmad nyebutkeun aya urut lawan tadi tayalian Roni ka karangarongheap ti lebah kapasirkeun. Lah kadalah kakak, bener-bener ya papayuhna si Aki Supi teh ka palang jumago geura tu tingali terus muda-muda ka urang. Cek Sahmad bari nunyu ka hiji jajaka nu disangka Roni urut lawana. Ah bener bang kawarah ya, nyanya manusia teh sakitu eta tadi geus beak tanaga hampir-hampiran beak napas. Ayeuna geus punjengis we ka dieu. Suga di dieu pi aja leunhana si goblok teh deh. Si lain cicing di dieu jeung si Komed. Montong nuturkeun dewek euy. Bari kade sing tilik bising aya baturna ka dieu, tong ditanya heula, tamatkeun sakalian nyawana terus totogeun ka lebak. Babatokna sina ngakeceret kada batu. Sina ngaburia jeung polo-polona. Sina modar sekaligus. Sina jadi parab cacing di dieu. Cek Madrawi meni asa gararenah turarangu nakar caritaanana. Nafsu ngakidire kulantaran ngarasa diheureuyan ku sahanapeun nu harita keneh Madrawi nyerilik bari susumbar. Ayo sia bang kawarah. Bising genah penasaran. Sugan di dieu piparaga teu nyawa sia deuleu. Madrawi terus nyereudeg bari teu sabar nyabetkeun bedogna. Tapi henteu kungsi lila jeung teu kungsi keuna lantaran waktu Madrawi nyereudeg rek ngayakeun tindakan sakilat leungeun aya nu nepah ku hiji jalma jangkung gede tayalian nu katelah Ki Sangkur beunang disebutkeun guruna Madrawi. Kelanan sabar Madrawi. Nanaonan sia teh ngadon rek mahala murid aing sagala ha? Naon kasalahanana murid aing rek dihanca ku si laing ha? Ieu jalma teh geus aya kana setengah bulan cicing di aing. Bari seutik gedena aya bantuna teu beda ti si laing jeung di sejena. Kudu puguh salangi surupna deuleu. Ulah dapon nyieun tindakan kitu we naon bedana antara si laing jeung ieu murid dewek nu anyar. Ka si laing murid ka ieu murid sarua pada asuhan dewek. Pok geura bejakeun ka dewek naon kasalahanana? Tanya Ki Sangkur nyeksikan Madrawi sedengkeun pikeun Madrawi tetep rek ngayakeun tindakan. Sok sanajan dihalangan kudu jadi guru lantaran jelas eta jajaka disangka urut lawana tayalian ti Roni padahal nu sanyana mah lain Roni tapi lanceukna nu katelah Rona. Dina waktu ieu sanggeusna nipu barang pusaka jenatna Aki Supi jeung maling duit terus ngahiji ngalap ilmu ti Ki Sangkur. Kilancek sabalikna kilancek ulah kaliru ya. Moal pati-pati kuring jeung si Sahmad kalawan si Komed rek ngayakeun tindakan ka eta manusia. Lamun eta manusia teu gablek kasalahan. Bising teu percaya jung tanyakeun ku kilancek kasih ka Sahmad. Cikeneh kuring tas tarung aya kana 2 jamna jeung mangkluk injuna si Supi nu kibari geus modar. Kari-kari ayeuna kilancek rek mangeunangkeun ka mangkluk eta. Sarua we kilancek marek ngabelaan manusia gejul. Nu renjul aya kadua merehate ka kuring sedeng deui kuring jeung Ki Sahmad katut Ki Komed hampir-hampiran paragat nyawa ku cucungik manusia ieu. Wayahna kilancek tong dihalangan kana maksud kuring. Halik nyingkir bising ka saborot ku getih. Sarak cadah sia. Teh malam Madrawi teu tahan ku amarah bari teu ngareret kanu jadi guru harita nyereudeg deui rek ngagempur beungeut Rona ku peureup anu keker. Sabar sia Madrawi sabar. Ki Sangkur ikat nongtak leungeun Madrawi samalah bari dicentok bro Madrawi rubuh. Tapi teu hudu Madrawi tetep nafsu sakitu geus rubuh teh malah nyabetkeun bedog rek nyacar bolang bincurang Rona. Ngan untungna teh Rona rikat ngajauh terus ngolebat ka gigireun Ki Sangkur. Astagfirullahalazim. Sugan burung sia teh ha. Ceuk Ki Sangkur nafsu muniang lantaran Madrawi teu beunang dipegatan. Ngadon rek mahala murid anu anyar beunang disebutkeun baturna sorangan.
harita Madrawi ditewak cangkengna terus dibabetkeun kuat ka badan Madrawi muter solonton rubuh hareupeun Sahma jeung Ki Komen. Korejat Madrawi hudang deui terus sosoak teu beda ti jalma edan kurang set. Jalma edan teh kurang saeunan, teu puguh ngadon pupun cereng kanu jadi guru tina alatan nempo beungeut eta jajaka sarimbag jeung urut lawan da puguh sakembaran. Lanjut. Pilih hiji antara dua. Ki Lanceuk rek bilu ka mana? Narek bebela kanu jadi murid nyatana diri kuring jeung sabatur-batur. Lamun Ki Lanceuk bener-bener rek bilu ka manusa kitu patut taya halanganna. Sanajan diri kuring teu diaku murid ge ku Ki Lanceuk teu naon-naon. Tapi sameme diri kuring pecah jeung Ki Lanceuk kuring aya keneh kapanasaran. Nyatana hayang namatkeun silih jajal tanaga jeung pangabisa. Jeung eta mangkeluk kurang ajar teh. Tidak waktu ayeuna lamun Ki Lanceuk rek tetep ngabelan eta mangkeluk sahulu, guru tinggal guru, murid tinggal murid. Hayo, jeung kuring urang mat muka sabuk milang tatu, urang jojoh patutunggalan. Ceuk Madrawi temahna ngadonang tang kanu jadi guru. Gegelanan Madrawi. Aing rek nanyakeun bener-bener ka sia. Ari sia eling teu ha? Tanya Ki Sangkur bari ngajega. Moal pati-pati diri kuring nyarita kitu lamun kuring teh eling atawa kasebut jelema teu waras otakna. Yeuh, bising Ki Lanceuk geuna panasaran hayang nyaho sabab-sababna kuring ngahancar eta mangkeluk. Ari kudu dibejer beaskeun mah nya ieu pisan mangkelukna nu ngiwat Nyi Rohmah anakna juru tulis. Samalah juru tulis gebleg teh ku kuring dibabawa, samalah saja jalan pada nyariksa bari diparentah ku Ki Lanceuk lantaran tepi ka kiwari geus deukeut kana waktu kana kawin jeung Asep Mandala teu bisa ngabuktikeun. Nya harita ceuk Ki Lanceuk lamun juru tulis sakitu poe teu bisa ngabuktikeun anakna pasti bakal nampa tindakan ti Ki Lanceuk. Sedang ayeuna ku kuring rek diparagatkeun nyawana ngadon dihalangan ku Ki Lanceuk. Nah, rupa kitu mah Ki Lanceuk teh bedana ti gukut manusia jahat. Atawa Ki Lanceuk nyieun sandiwara jeung eta mangkeluk. Jawab Madrawi meni ngesek-ngesekeun kanu jadi guru. Dia barung ku ambekan meni ngahega. Pinuh ku nada-nada amarah. Ke Madrawi. Ari aing lain bolon rodek hulu deuleu. Jeung depan tanpa pantes pantar sia ngesek-ngesekeun diri aing. Pan sia teh dihintin teh ge murid aing atawa asuhan aing sia. Kari-kari sia rek nyieun campela ka aing bari nyangka-nyangka ka jelema anu teu gablek dosa. Lamun sia keukeuh peuteukeuh rek ngabinasa batur sorangan tayah halanganana deuleu. Asa sia kudu nanggung dosa dunya akhirat bari aing rek ngabuktikeun mana nu bener mana nu salah. Sing saha nu bener menta sing salamet, sabalikna sing saha nu boga dosa kasalahan wayahna kudu nampak pegat pati. Tadi aing ngadenge kekecapan sia. Cek sia guru tinggal guru, murid tinggal murid. Nu hartina sia teu lek pilih bulu. Dor sia. Jeung aing deuleu Madrawi, lamun nya sia geus teu ngaku guru ka aing, geura buktikeun pangarti nu kacangging ku sia ti diri aing, ha. Tema Ki Sangkur nu kiwari rek jojoh patutunggalan jeung murid sorangan, dumeh ngarasa teu geunah ku kekecapan ti Madrawi. Komo aya suaban kitu ti Ki Sangkur para mitra. Sasat guruna Madrawi dina henteu ge tetep Madrawi rek ngayakeun tindakan. Anu mata harita keneh sanggeus ngadenge kekecapan ti Ki Sangkur terus ngayakeun tindakan mungaran peureub Madrawi dibistelkeun rek ngahaca beungeut Ki Sangkur tapi gagal lantaran sabodonan di jadi guru geus cukup kawengku ku ilmu. Sakilat Ki Sangkur ngabalirkeun beungeut anu rek ngagempur pisan Ki Madrawi. Geus kitu celeng Ki Sangkur luncat, kitu deui Madrawi teu sabar terus narajang bari peureub duanana ting hariu. Ti kenca ti katuhu rek ngagempur puhu ceuli. Lep Ki Sangkur ukur ngalalapkeun sirah bari terus ngolebat. Geus aya kana 3-4 kalina Ki Sangkur meh-mehan beunang ku gempuran Madrawi, tapi tetep encan ngayakeun pembalesan ngan saukur lugat legot mikeun serangan ti Madrawi. Kituna teh keur Ki Sangkur duka teuing karunya, duka teuing can bae da buktina ukur lugat legot. Sedeng Madrawi mah bener-bener teu ngingetkeun guru, teu ngingetkeun itu ieu. Nu diingetkeun teh sakadar nganteur hawa nafsu ngumbar amarah. Pontong lugat legot sia Sangkur. Lamun bener-bener anjeun ngakukeun jadi guru geura meta nu bener
cek Madrawi setengah nangtang kanu jadi guru. Teu kudu marentah sia Madrawi. Aing moal warang ngayakeun tindakan lantaran aing asa karooh deuleu. Lamun dinahakan teh mah kararagok ngahakan deh. Batan wareg kalah kan nyeuhil deuleu. Ayo geura beakeun tanaga sia. Lamun bener-bener sia rek nyoba-nyoba ngaragragkeun diri aing deuleu. Teh mah Ki Sangkur bari ngajega deket Rona. Geura tada sia Sangkur. Seak Madrawi narajang deui ku waktu ieu ngagunakeun pedog rek nyuduk peuteung nu jadi guru. Ngan edas. Abong kenage para mitra. Aya paribasa. Sabodona guru sapinterna murid. Sakitu pibahayaeun geus nampe hareupeun ge bisa keneh nyalametkeun diri sakilat Ki Sangkur ngagiwarkeun badan kakencak plos. Sudukan Madrawi ngageblos, sedang dada Madrawi melongpong bari kuda-kuda kacorok. Tina kitu meuni siga nu entengeun keur badan Madrawi diangkat sarta ngajuralitkeun ka tukang. Maksudna mah sanes ngajuralitkeun Ki Sangkur para mitra, tapi harita ngajuralit ka tukangeun Ki Sangkur bleg badan Madrawi tibebeut nang kuban pisan. Sanajan bari tibebeut ge harita keneh gentak ngurejat teuing. Dibarengan bedog nyiak rek mah peral sukurona ngan hadena pikeun Rona oge henteu kapalingan reret ngagentak ngajaul mikeun pibahyaeun celek jurerat. Seak Madrawi nyabetkeun pedogna nu kiwari jadi inceran teh Rona. Lep sirah Rona ngalelep jeleng luncat ka deukeut Ki Sangkur. Sabrut Madrawi muru kitu deui teu kungsi hasil lantaran Ki Sangkur teu eleh rikat. Barang Madrawi nyeureudeg rek muru Rona sakilat kuda-kudana dicorok. Plug badan Madrawi geus 4 kali tibebeut. Kilek Ki Sangkur malik maksudna rek nyingkahan tibah laeun, tapi hanya kal ku waktu ieu nincak kana apes, waktu badan Ki Sangkur muter kapapag pisan ku gempuran pereup Madrawi ngajebrod kana beungeut nu tumrapna Ki Sangkur. Kasebut guru ge rada lumayan kuat ngabangkieun da puguh gempuran Madrawi ditaker satakerna. Solonton seak Madrawi nyabetkeun di pedogna lempengan cangkeng Ki Sangkur. Jeleng Ki Sangkur luncat ngaluhuran tak-tak Madrawi. Bari suku sabelah nojerek ngajejak sirah. Kilak Madrawi mikeun serangan Ki Sangkur. Jeleng cedak sirah Ki Sangkur geus 2 kali ayeuna kagempur deui ku Madrawi kuat kanyolonton. Keur kitu teu aya waktu pisan ngahindarkeun bahaya. Seak plek pedod Madrawi hasil nimpah walikat Ki Sangkur kuat ka ngarejet. Sidik Ki Sangkur geus ampir-ampiran kadeseh maku Madrawi, malah disusul tepus dihanca tak-tak jeung cangkeng ditigas bedog berbei getih kaluar sakujur badan. Sanajan Ki Sangkur kasebut guruna Madrawi tina waktuna keuna ku apes mah teu burung ragrag. Ongkohan Madrawi geus nekat cohagna pati jiwa raga ku jalan dianggap guruna, melaan urut lawana pedah dina rupa jeung dedegan sarupa pisan. Geus tetela Ki Sangkur kadeseh majeleng Rona luncat ke tengah, terus sosoak nangtang curit ka Madrawi. Madrawi, singeling anjeun teh, piraku si laing rek kaliru onaman mah. Dewek teh bener-bener murid Ki Sangkur nu sarua jeung si laing. Tapi naha andi kaboga tekad kitu kanu jadi guru. Na teh sieun kawalat si laing kudu jadi guru. Lamun bener-bener si laing geus nekat tayah langanana, geura buktikeun kapinteran jeung kabisaan jeung ka direwe dewek. Cek Rona geus sayaga pikeun nampa serangan ti Madrawi anu harita Madrawi samemeh rek ngayakeun serangan ka Rona teh. Makana mal heula leuwih kasar batan Rona. Ontong kalah kahuntu si anak jabrig. Alah, teu guna teu perlu sia ngalobakeun bacot deuleu. Rajeun si hayang sohor make ngaku-ngaku murid Ki Sangkur sagala. Nu teu bedana sia ngadon nyalinung diri. Nyalinungkeun diri. Ayeuna mangsana raga siapa pisah jeung nyawa si Bagong. Cek Madrawi nafsu lain dikira harita keneh ge. Teu mere waktu sabrut narajang bunggaran ngagunakeun pereup duanana ting hariuk bangbaraan rek ngagempur sirah Rona. Ngan untung Rona rancing geus kentak ngareuneuh bari terus luncat ka gigir di barengan pereup kenca Rona ngablesur rek ngagempur igana. Iga Madrawi tapi teu hasil lantaran Madrawi ge teu eleh kesit manehna krikat ngagilekeun badan gilek jeleng seak lep sirah Rona ngalelep rek kapunggal jangga ku bedog Madrawi. Seak bedog Madrawi terus-terusan rek ngahancar raga Rona.
tapi oleh teu hasil da puguh Rona ge waktu ieu kaasup jalma nu geus kapatri ku pangarti meunang ngagemleng ti Kisangkur sasat guruna jeung Madrawi. Sabrut Rona ku waktu ayeuna malik nyerang sakadar ngagunakeun dampaleungeun jeung peureub ting hariuk bangbaraan rek ngagempur sirah Madrawi. Anu ku kiwari Madrawi lemor lantaran bedogna ngacleng ka bintih puheuleungeun ku Rona. Dina waktu ieu Rona jeung Madrawi jojoh patutungalanan leuwih rosa. Batan ngayonan Kisangkur teu sirikna silih banting sirah, silih totogeun silih sered, atupuh lain heureuyan, terus galungan papuket teu beda ti puyuh diadu, teu mikirkeun sieun ti gebrus kana jurang, teu mikirkeun kana papelakan sakur nu karumpak kabeh hempak, geus puguh palawija sanajan tatang kala nu saukur segede bitis ting dorok-dok rarungkad. Badan raraca pake rajet geus teu dipirosea nu puguh mah pada hayang puas tepi ka ajalna. Ari Sahma jeung Ki Komed harita ngadon ngalalajoan teu beda anu ngabobotohan ngadu hayam atawa ngadu domba. Sedeng tukangeun teu kareret aya dua jalma nu keur ngintip salila-lila samalah nu saurang mah harewosan kieu ka baturna. Kujang, bagja temenan urang mangiluk Ciburuy Kujang. Tadi nama kiwe jang cibang kawarang urang tuel ku urang guaan. Di mana manehna maralik hiji sewang urang kiti ka Nyeung Mang. Cek eta jalma ngajakan ngahanca Sahma jeung Komed. Si mana horeng para mitra. Nu aya satukangeun Sahma jeung Komed teh tayalian Roni jeung Ki Jantuk. Hayu mah. Kan kade sing lantip bising kadengieun ku manusana. Cek Roni terus ting kateyep jeung Ki Jantuk. Barang geus deukeut kira-kira sameter deui meuni bareng pada noya tak-tak pilawaneun. Kitu deui Sahma jeung si Komed gentak Malik anu teu bisa kumaha da sasap di bongohan. Ari Malik ari cebrot nampak gempuran rosa. Samalah Sahmad manu digempur ku Roni terus ngacuralit kalebak sedang dihanap talinggul batu cadas anu ku waktu harita pikeun Sahmad duka teuing kumaha nasibna lantaran teu kadenge sora itu jeung ieu. Ari si Komed harita ngorejat ngan teu kaburu lantaran Ki Jantuk kesit ngarontok samalah terus dihanca beungeutna dipepegan ku peureub samalah bakating ku hayang-hayang puasna ceg Ki Jantuk nyokot batu segede peureub kebro beungeut Ki Komed dihanca kuat boborot ku getih samalah teu bisa daya deui duka teuing paeh duka teuing kalenger. Geus kitu antara Roni jeung Ki Jantuk ting kuliwed kanu bala dukarek hanyat dukarek nyaksian bae anu keur tarung antara Madrawi jeung Rona anu ku harita pikeun Roni can sidik yen anu keur tarung teh si horeng lanceukna. Salajengna para mitra sadaya atuh Roni tuluy nyarita. Mang Jantuk antos didinya ulah ka mana-mana nya. Di mana manusia anu geura-geura kalebak ngarongneap deui hanyat tong asa-asat ingang we ku batu keuna nepi ka kejar lagi lah teu naon. Cek Roni ngaharewos nyata ka Ki Jantuk teh. Ari si Kujang rek ka mana tuh? Tanya Ki Jantuk siga nu wegah ditinggalkeun. Moal mios tebih Mang. Aduh hoyong ninga itu jalmi nuju jojoh patutunggalan bilih salah sawios anu kenal. Jawab Roni boga maksud hayang ningali nu keur tarung rongkah teh. Tapi umat ujang ulah teu kadi deui nya. Tang tos abdi ge kadi deui Mang. Kadenya ulah ka mana-mana nya. Cek Roni terus kukurubutan kanu bala tidinya tereka Roni naik ka pasir ngadon ngadepong kahalangan ku tangkal eurih sadapuran. Barang ditelak-telak teu salah titingalian si mana horeng nu keur tarung rongkah teh lanceukna sorangan urut lawana tadi. Geuning nu keur tarung teh lanceuk aing jeung urut lawan aing tadi. Ceuk rentes Roni bari panon manco kanu keur tarung. Sidik pisan harita kaayaan lanceukna Roni ripuh dihanca ku Madrawi. Nu beunang disebutkeun pikeun Madrawi lain ayeuna Rona. Sedeng guruna pisan kuat karagrag ku wawanena Madrawi. Kurinya lekorejat Rona cengkat sakilat ngirimkeun gempuran meneran pisan kana beungeut Madrawi. Dalideg Madrawi ngadaligdeg. Sabrut Rona narajang deui. Cebrot
perprona nyusu tepus ngegempur cukang irung Madrawi kuat kang ngajengkang nang karak bengkang. Gabruk kurona dirontok ngan hanjakal gagal lantaran Madrawi ngegentak ngagurentelkeun badan kagijir bari leungeun sabelah ngarawel sukurona curalit bleg rona ti beubeut. Koreja cebrod kadorona digempur ku dampal suku cungkel rona ngajungkel cebrod sirarona dihanca samalah terus badan diangkat ku Madrawi maksud narek ditotokeun kana jurang nu sakitu jerona. Mireungeun nu jadi lanceuk rek ditotokeun pisan kana jurang. Pikeun Roni teu leleda gentak luncat bari peureup ngagempur iga Madrawi kuat ka ngakuak sedeng rona ge kuat ka ti beubeut. Aduh, cenah Madrawi ngaluarkeun sora nu watak sentar nampak gempuran nu teu kanyahoan ti tadina. Koreja trona cengkat anak breh paamprok jeung nu jadi adi menang sajongjongan silih pencerong beungeut siga nu anyar pinanggi. Gancang kuroni ditanya nu sabener-benerna sasat nu jadi lanceuk sorangan. Rona, apal keneh ka kuring? Tanya Roni tetep mureleng. Dewek ti samar citingalian, apal ka si laing? Jawab Rona kasar wae para mitra. Memang tos adat kakurung ku iga ti baheulana oge. Manehna mah sifat kasar wae kasasa oge sok sanajan kanu jadi adi. Ciksa kuring lamun bener-bener anjeun apa? Si laing si Roni pernah kumaha anjeun ka kuring atau kuring ka anjeun? Si laing pernah kumaha ka dewek? Cek Rona malah malik nanya. Pernah lanceuk kuring ka anjeun teh? Jawab Roni tegas. Aing mah teu sudi di aku lanceuk ku pangkat si Roni. Tema Rona bari cicidu siga nu ijid naker patepung jeung nu jadi adi. Nya balik-balikanan hayang diaku lanceuk ku dewek. Lanceuk sote kana laku lampah nu bener. Cek Roni balik tema. Na aing teu bener sia. Di lobah manaona. Rona morongos cek rasa didinya ngakukeun bener sote. Da kanyataan mah ukur nimulkeun bibit rurujit. Ngahudangkeun kadorakaan saumur-umur. Geus puguheun ka diri deungeun-deungeun cacakan kanu jadi adi tiba heula ukurek nyilakakeun ukurek nepakeun jurig pateuh dungkul. Sia hayang tepungna jeung aing teh silih sambung nyawa Roni lain aing nu doraka deuleu tapi cucungik sia pas dibaka doraka Humayua ngahina basa kanu jadi lanceuk moal mujijat sia seumur-umur ge deuleu kumaha wani ka aing teh moal rek doraka moal rek teu mujijat lamun jadi lanceuk ngakukeun jadi manusia baleg. Batan kitu kalakuan teu beda ti jalma nu leungit elingan. Anjeun Rona, laku lampah ukur kana jahat jeung jahat, eueuh-eueuhna sakitu geus nincak kana mangsa kadewasaan teh. Tema Roni nimulkeun amarah anu jadi lanceuk. Gagabah sia babatok sia, make nyebutkeun aing jahat sagala ha? Geus ngajahat naon diri aing ha? Rona, pikeun lahir bisa ngakukeun jelema bener. Tapi jelema alim teradaek janil kaniaya ka sasama. Tapi batin mah euy Rona. Teu bisa dibawa bohong tetep nya jeung heueuh kalakuan si lain teh jahat. Rumasa si lain kungsi cicing di ngaran Aki Supi. Rumasa si lain diurusan jeung napa parabot ti Aki Supi. Mana tanah malikanya kanu jadi nulungan diri si lain. Jauheun kana mulang tarima nu puguma asi dipulang sengit sia bari diri si lain geus kumaha ningin camplak maling duit na Aki Supi sajabana ti kitu pikeun Aki Supi nu haat ka si lain batan dipikanya anggur nyawana ditamatkeun ku si lain karti ceuk Roni para mitra sadaya tambah ngesek-ngesekeun kanu jadi lanceuk da puguh jeung sanyana kalakuan lanceukna jahat naker tapi batan ngaku malah muncereng. Sia fitnah ka aing Roni? Lain mitnah tapi nyangka bari aya kanyataan. Geura buktikeun ku sia kanyataan diri aing jahat ka si Aki Supi. Lamun ku dewek dibuktikeun nyatana si lain jadi jelema biadab, nah kira-kira rek tumarima? Gampang aing tumarima tapi buktikeun heula kanyataanana. Lamun teu bukti ka dieu hulu sia ku aing bakal ngagelenceng ku aing deuleu. Bener onah yang dibuktikeun ku dewek. Montong ngalobakeun catur sia geura tembrakeun kanyataanana. Rona apal ieu peso saha? Cek Roni memangkeun peso balati ka hareupeunana. Aing mah teu gablog peso nu kitu patut deuleu. Sing telek Rona, dina ieu peso aya aksaraan ngaran si lain. Dina ieu jalan-jalan Aki Supi bisa perlaya
bariku silaing dibongohan waktu Aki Supi keur tarung jeung baturna silaing anu sarua pada jahatna. Centang tu kana perlaya deuleu Aki Supi lamun teu dibongohan ku silaing. Da cacakan lamun adu hareupan mah tong boro pantar silaing nu sadarajat jeung dewek, cacakan di ayonan ku guru silaing ge eueuh anu mangga pulia sia. Nu matak wayahna diri Andika kudu ngaku jadi golongan warga neraka, kudu ngaku jadi balad setan deuleu. Tema Roni lak-lak dasar teu ngingetkeun ka lanceuk saturunan sirah. Lamun aing ngaku rumasa ngajalkeun Aki Supi rek unggah peta kumaha sia Roni. Na rek mangmaleskeun patina sia teh. Rona, dewek geus kuat janji moal ngalangar sumpah. Sing saha jalma nu perlu ditulungan wajib ditulungan. Jadi sia boga tekad rek males pati ka aing. Lain rek males pati ngan hayang nyaho kumaha buktina diri si lain. Tengaku adi jeung tengakukeun manusia anu ngabogaan rasa di kamanusaan. Kurang ajar si Roni, rasakeun ieu pangwarti aing. Atuh ceuk paribasana para mitra. Rona teu kuat nahan amarah bari teu make ijiran ujug-ujug ngayakeun tindakan leuwih ti heula, ngagudakeun bedog rek nyawat beheung, tapi teu burung kahinarkeun rikat Roni ngarengkog bari sakilat bedog ti lanceukna katadah ku dua siku-siku. Tak. Seseukeut bedog awor jeung dua siku-siku curelat Roni ngalengkah bari siku-siku ti beulah katuhu nyewu rek ngabeset ka kemplong ngan edas lanceukna teu eleh seukeut panon ngagentak ngarengkog bareng jeung suku sabelah dikajepkeun bedog ngolebat ti gigir rek migas cangkeng Roni. Tak katadah ku tungtung siku-siku jeleng Roni loncat sarta gentak malik sedeng congo bedog ti lanceukna geus nampe lempengan beuteung pisan Roni. Ngan hadena Roni rancingeus gancang ngejat kasisi bari prek depok. Hiuk bedog ti lanceukna ngubeng siraheun pisan lep. Roni ngalelepkeun sirahna samalah terus depa teu aya bedana kawas lodaya rek ngarontok mangsana. Seak tungtung siku-siku sabelah harita teh para mitra hasil ngabajeg bincurang. Na ana jerete teh lanceukna ngajerete kabentur siku-siku ti Roni. Hiuk plak seseukeut bedog ngahakan taneuh nu tadina rek ngahanca sirah Roni kulitik badan Roni ngakulitik ka gigir. Bari siku-siku sabelah deui rek mindo bincurang lanceukna ngan hanyaka gagal lantaran lanceukna Roni kaburu luncat bari manehna oge males rek migas tak-tak Roni. Gilek tak bedog katadah ku siku-siku curelat sak siku-siku Roni beulah ti kenca dipake nadah bedog ti lanceukna ngan orok kaya dina waktu ieu siku-siku Roni meceleng lantaran teu kuat nadah serangan bedog ti lanceukna. Sabrut Roni narajang maksudna rek nobroskeun tungtung siku-siku kana beuteung lanceukna, tapi gagal lantaran nu diancam leuwih rancingeus. Gentak ngalegot dibarengan ku bedog nyewuk rek digas punuk. Lep Roni ngalokeun sirah sarta teu mere waktu peureub kenca di emat anu kiwari kakara ngahasilkeun ngabentur sirah lanceukna. Deuk tadi deug badan lanceukna ngarjerejeg ka gigir. Keur kitu tungtung siku-siku beulah ti katuhu ngahasilkeun ngabeset walikat berbei getih kaluar masihan tongong. Gilek Roni malik maksudna rek ngagorok ti koro ngan kaburu lanceukna ngarengkog plak seseukeut bedog ngalamot kana pigelang Roni. Kajet para mitra mending ngerejet pisan harita. Roni ngerejet lantaran kabeunangan ku bedog, tapi teu wudu dua jalma sakembaran pada karuat sakitu masing-masing geus kabeunangan oge. Para mitra, Rona amarahna lain dikira. Bumi alam asa poek mireungeuh nu jadi adi ge mireungeuh asa sato kitu depikeun Roni poho kalanceuk. Nu harita dua jawara sakamaran teh pada ngebrehkeun wawanen. Adi lanceuk teu mikirkeun sieun perlaya sarua pada embung elek. Harita Roni ngababi buta terus nyereudeg kitu deui nu jadi lanceukna nyebrut rek ngagorok ti koro Roni ku congo bedog. Lep adi lanceuk pada rancingeus meh bareng ngalelepkeun sirahna lantaran pada sarua rek kahanca ku pakarang ti masing-masing. Hiuk peureub Roni nu kenca ngahiuk rek ngabanting sirah lanceukna
kitu deui lanceukna bari ngareundeuk rek nyabetkeun bedog rek ngahanca suku Roni, tapi jaga lantaran Roni ngagentak ngajaul bari ku waktu ieu ngagebrehkeun pangarti pangawaris ti Aki Supi dina gerak Caladinoktro. Waktu Roni ngajaul teu kanyahoan ngolebat ungtung siku-siku ngagabras kana tak-tak, lanceukna ditumu ku peureup kencang ngabelesur ngahanca beungeut. Awahing ku rosa-rosana gempuran ti Roni di wuwuh tak-tak teu puguh rasakeuneun, daek teu daek lanceukna ngakedebut bari ngahargung. Aduh, cenah brona ngagerung tapi sakitu badan ti bebeut ari bedog tetep dicekel. Rasakeun sia Rona, pangbalesan ti aing deuleu. Cek Roni amarahna lain deui, sakitu nu jadi lanceuk geus ampir-ampiran teu daya teu upaya malah terus dirotok, bari tetep ngagunakeun siku-siku rek dicocogkeun kana dadana. Tapi untung para mitra, lanceuk narikat ngagoren teh nu akhirna tungtung siku-siku nancep kana taneuh. Sedeng Rona anu rek diancam pibahyaeun tadi nu jadi adi, gentak ngorejat deui seak bedog nyiwuk dikepangkeun ti gigir, sia plakkeuna pisan kana puhu pingping Roni. Tapi kawilang kuat teu kungsi ngudupruk, malah rek males ngabanting sirah lanceukna. Puguh wae lamun si Rona balangah mah sigana moal teu bejad meneran punten, teu bejad temenan sirah rek kabentar kusi-kusiku ti adina. Dan hadena kaburu ngareundeuk terus luncat ka beulah katuhu, kitu deui Roni luncat ka beulah kenca, kabeneran pisan wahangan rada lumayan jerona. Hayo sia Rona, geurabeakeun pangabisaan nika. Aing teu panasaran deuleu modar patunyang-tunyang nyek sia. Cek Roni ku kubuk bari taki-taki nunggu serangan tinu jadi lanceukna. Mondong diajar gede sungguh sia Roni. Geura samat deuleu sia nu ngaran nu ngawaris ilmu ka sia, geura cipta ku sileing liang kubur pikeun meuyeum raga sia. Teh Marona sarua pada sugal omongan. Maklum jalma keur tarung kitu teu inget dina naon. Nu jadi kaingetan teh naeta hayang ngagempur musuhna, hayang nyiksa nu jadi musuhna, hayang maehan nu jadi musuhna para mitra. Teh Marona sarua pada sugalna. Sabalikna geura cipta lawang neraka pikeun tempat manusia durjana, manusia biadab bisa bagong. Teh Maroni leuwih kasar. Rasakeun si Roni. Cenah kadenge lanceukna ngaluarkeun sora nu matak ngalenyap kana hate. Dina waktu Rona nyebrut rek nembuskeun congo bedog kana raga adina, sakilat Roni ngalegot bari siku-siku dibantingkeun kana punuk lanceukna. Kawuwuh suku lanceukna teu saimbang jeung badan. Temahna Rona daek teu daek badana ngoleang ragrag kana jurang nu sakitu ngalung kawingna. Nya ku waktu harita pikeun Rona duka teuing kumaha pernasibanana. Lantaran teu bisa kanyahoan kumaha manehna di jero eta wahangan. Tapi cek gambaran lahir mah geus moal henteu. Rona nemahan ajal ulah-ulah ragana remek temenan ti gejret kana batu. Nu aya bedana sanasib jeung Madrawi. Geura tarimakeun ganjaran silaing Rona. Cek Roni ukur sakitu nu teu lila manehna ge ngudupung kulantaran teu kuat nahan kanyeri tapak bedog anu keuna kana pigeulang leungeun jeung kana puhu pingping. Heuleut sawatara menit puceng his kisang uranja ti lebak barang breh kabireungeuh aya nu keur ngudupung guyang getih, sirdik kisangkur nyampeurkeun meniteu sirikna ngarontok samarukna teh Rona. Sedeng Roni mah apal yen eta nyampeurkeun teh guru lanceukna. Kata mah urut lawan tadi atuh asa aya kesempatan gede. Teu beda ti hayam nyampeurkeun careuh anas rog kadinya bres tungtung siku-siku nancep pisan kana dada. Tobat. Kisangkur kontan ngoceak sarta badana ngagedebut teu bisa daya. Getih kina dada kisangkur ngaberbei. Daya bedana kawas cai nyusu kaluar tina taneuh. Sanajan geus sidik kisangkur teu manggapulia ge, pikeun Roni mah para mitra tetep teu bisa cengkat lantaran raheut dina suhu dina puhu pingping rada lumayan. Sanajan para mitra sadaya bari aya nu ngarkarasa maksakeun maneh dibelaan angsrod-angsrodan kasisi nu kabeneran puceng hiski jantuk kaluar tina rungkun sarta gancang muru meuni satengah ngarontok dumeh ningali kaayaan badan Roni baloboran ku getih. Oh ya Allah, Gusti Nu Maha Agung,
Nah tu kujang lain buru-buru ngageroan mang pan mangge terjauh ti dieu. Tong nujang ngageroma sapira ku mang teu ngabantu ka si kujang. Hari geus kieu kumaha tu pipateun mang jeung ujang yo? Ceuk Ki Jantuk ngarasa bingung pipetaeun. Sawios mang. Ulah janten emutan perkawis abdi mah. Mana kieu ge parantos titis tulis tinu kawasa. Sakieu ge bagja keneh diri abdi mang. Masih kena ditangtayungan ku pangeran. Dan nya kitu mungu sifat jami. Tadi ge aya jaya aya apes. Atu ayeuna diri abdi ningang di tiis dalah di kumaha. Nya ditampi bae mang bongan diri abdi keneh. Cek Roni nyadar-nyadarkeun maneh munguh badan mah loba anu karasa. Terus dia mut kadinya nama jang. Namun Kang Umang mengaraos bingung we kudu aku tilu. Kahijina bingung pipetaeun salajengna ngemutan perkawis pun adi. Saleheung meus upami anjeunna dugi ka bumina kumaha upami di jalan pasampangan papenak sareng kacilakaan atanapi sakinten anjeunna kiat keangkatna. Sedang waktos di ditu ge kapan anu sakitu anjeunna tos rada repot. Disariksa ku jalmi-jalmi nu bieu. Kalina ti eta mana ngemutkeun salira ujang nu sakieu buktosna. Mangkadi emang teu aya katiasa mung bati-batirna we ka salira ujang. Tema Ki Jantuk terus ngahulang siga nu ponok pangharepan. Teu kedah bingung-bingung mang. Perkawis raji emang sakedahna dibelaan ku urang duaan. Ari ujang bet kawas dongeng we. Nganggo bade melaan pun adi segala. Sedang salira ujang batan sakieu tulunganna sanes. Temal Ki Jantuk rada seri koneng. Kieu ayeuna mang cobi pangmilarikeun cai sakedik mah. Kana daun-daun tales atanapi kana daun cau. Manawi di lebak aya cai sawios cai tina solokan ge. Mung ulah anu kiruh teuing. Cek Roni satuluyna nitah ngalacai ka Ki Jantuk anu can kaharti maksud-maksudna. Sanajan dititah kusahanapeun pikeun Ki Jantuk teu buru ngagugu. Gancang kalebak alak ilik neangan cai anaret kabelah kenca kabeneran ai cai nyusu nu kaluar tina akar kamuning. Alhamdulillah nuhun Gusti. Cek Ki Jantuk menibungah dumeh ningali cai nyusu anu ngagenyas. Karwak Ki Jantuk nyoehkeun daun cau sarta dicangkedongkeun dipake wadah cai. Geus meunang mah gura-giru hanyat deui ngadeukeutan Roni anu harita keur nyang saya nyarane karetang karandu. Oh kujang. Mai ieu cai ieu. Kaleuresan ieu mang menak cai nyusu. Kanggo ngaleut ujang? Tanya Ki Jantuk bari neuteub beungeut Roni sanes kanggo leueuteun mang. Kanggo ngawasu ieu raheut we. Jawab Roni ku siwal ngodok pesak ngaluarkeun hiji parabot tajalian sekin pangwaris ti jenatna Ki Supi. Slom sekin dianclomkeun kana cai sarta Roni kegerayeman ngajiad eta cai. Taksiran boga ilmu ti Ki Supi dijalankeun ku sorangan sedeng Ki Jantuk meuli teu ngiceup-ngiceup miring Roni keur ngajiad cai dina daun cau. Teu sawatara 5 menit Roni nitah mang buruahkeun cai et kana kaduraheutna. Mang punten abdi miwarang sakedap pangurahkeun ieu cai kana pigeulang leungin sareng kana puhu pingping. Mang ujang cobi kun kumang urang burakeun mugi-mugi we dua ujang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Cek Mang Jantuk nampanan cai sarta harita keneh sabrot pigeulang leungin Roni. Duraheut jeung puhu pingping teh diburaan. Tidinya mah pel sakin pangwaris ti jenatna Ki Supi ditapelkeun kaduraheutna dadak sakala para mitra sadaya. Dikersakeun ku Nu Maha Kawasa tapak bedog dina pigeulang leungeun jeung dina puhu pingping ngadadak jadi lita sapada harita. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Roni muji syukur ka pangeran ragana mulus deui sareatna diubaran ku sorangan. Jang hatur nuhun teuing salira ujang kasebat nanom keneh parantos kagungan ilmu kitu. Mang mah nya ge tos sakieu kakolotanana berkah teu gaduh jampe jengkolon-jengkolon acan. Mugi we ujang pangartos ujang teh tiasa diamalkeun kanu sanes. Ungkuhan sangem sepuh di mana urang kagungan ilmu teu diamalkeun eta teh dosa. Ceuk Ki Jantuk mang bungahkeun dumeh Roni dianggap boga ilmu buktina bisa ngobaran diri sorangan. Sanes abdi nu tiasa tenapi guminter mang rupina mah diijabah we ku Gusti Nu Maha Suci. Tayeuna kumaha salajengna perkawis urang mang. Nah bade dikerbatkeun ngabujeng tuang rai, nah bade teras minum milari putrana teh.
tanya Roni bari ku ayeuna mah bisa nangtung kawasasari. Upi nama dina wang kidai nama ujang Kang Umang bade ngiringan itu langkung ka salira ujang samalih ti seseret ayeuna mah Kang Umang bade janten buntut ujang we lah sangem paripaos sanaos ujang lebet kana guha tanapi kaleuweung ganggong si magonggong mangge moal bade ngantunkeun ti ujang gitu dah. Jawab Ki Jantuk hartina ti saseret ayeuna mah rek nuturkeun Roni. Mang mayaku lucu sareng teu umum teu mupakat. Salira mang parantos saki sepuhna bade nuturkeun abdi. Saupami abdi loyog nuturkeun sepuh abdi, saupamina abdi mah sarasna mah abdi nu kedah nuturkeun sepuh. Tema Roni bari seuri. Wah, tadi sepuh ti anu ujang sing anu leres-leres ngalaksanakeun hukumna hirup wajib dituturkeun dak kitu ceuk mang mah. Da jelas atuh ujang hukum hirup nu kedah dilaksanakeun. Da atuh teu sepuh teu murang kali atuh dina soal kabeneran mah. Aya kalana sok sanajan kolot ge ieu upi contohna ujang. Pagawean teh teu bareres we kitu tah. Tapi aya kalana budak ngora loba pisan picontohna. Ya jeung deui sok sanaos tos tukuis oge samode diri mangnya. Teu aya hartosna lamun memang kalakuanana hartina mah nirca mah. Jadi teu kudu dituturkeun sakinten bade nyanak kana jalan matak ti gebrus mah kana jurang mah. Samalah ulah-ulah acan caketan sifat jalmi nu bade ngagebruskeun ujang. Tema Ki Jantuk sarta ditanya deui ku Roni. Upami ku abdi ditaros mang bade aya pertarusan naon gitu ujang kieu upami ku abdi dibantun kana barang ala pepelakan batur gitu gitu ujang saginten ujang jelebar onaman mah ku salira kasebat anom kene sangembasa ku ayeuna mah pantara ujang teh sabagi penerus calon pambela bangsa sareng nagara. Jawab Ki Jantuk meuni sagilak pisan asa ngeunah kana hate Roni jadi tetela pikeun Ki Jantuk kasebut jalma nu teu daek dibawa kana jalan serong. Bohong ke tamang nyarios kitu sote banyol we abdi mah. Sinarengkang dari abdi ge nyuhunkeun ditebihkeun kana jalan nu matak maksiat atanapi nu batak mandawa ka diri abdi. 1000 kali abdi kasebat jalmi nu kokoronyoso malarat rosa anu cohagna teu aya tingalieun batur ge kehulaanan ari kedah ngalakukeun anu matak nyarikat kana diri mah saweus abdi buburuh macul ge sakedik oge bari nikmat ditedana jadi kulit jadi daging. Mang jangan katotonggoyan urang ngadon ngobrol teh mangkaning panon poe tos bade surup mang atuh bade ka mana heula atuh lalampahan urang teh nya nah bade nepungan heula rai mang nah bade mang milarikeun putrana ceuk Roni ampir katotonggoyan ngobrol. Ari numutkeun pangemut mang mah ujang kitu ge manawi ujang teu kaabotan urang ngabujeng punah di we heula bilih ayeuna teu aya nu di bumina nuhun upami anjeunna tadi ngejat di bumi ini rasti teras kebat ka bumi bari aya dina kasalamatan narajang di bumina teu aya tanapi henteu dugi bisa kumaha bingungna kamu diri emang kitu deui bojona engke mah gampil upami salira ujang kagungan manah soleh kersa mang milarikeun putrana mah eta mah nu ditedaku mang bari mang oge moal tebih ti salira ujang. Jawab Ki Jantuk ngajakan nepungan heula adina inggis teu balik ka imah. Geus pasini kitu mah para mitra harita keneh Roni jeung Ki Jantuk terus arinit samalah geus teu mikirkeun deui kana persoalan jadi lanceukna dina waktos kiwari duka teuing kumaha pernasiban kitu deui urut lawana tadi. Barang anjong ka hiji jalan jajahan gok amprok jeung hiji budak parawan nupi umureunana kira-kira 17 tahun mah. Kadua budak lalaki nupi umureunana 10 tahun duka teuing adina duka teuing barayana. Harita ujug-ujug pok nanya ka Roni anu beunang disebutkeun teu hir teu walahir samalah pa amprok ge ka kara harita. Kang, upi akang nulis di mana atuh? Tanyanyi parawan di barung kurupa beungeut rada bareureum. Sedeng Roni anggur ngahulang geus puguh ari Ki Jantuk mangahulang soteh lantaran teu wawu. Tapi sanajan bari kitu kapaksa ku Roni dijawab, ceuk pikirna ulah teu ditemalan teuing bari bisi eta nyi parawan teh kasamaran. Numawi wangsul udar hidar we nyai, dupi nyai teh bade ka mana kitu? Roni malik nanya ka eta nyi parawan teh. Ceuk pikir Ki Jantuk mah marukan nyawe pada kena.
manawi abi milarian akang meniti sirikna kaungahan anu kena ditataroskeun kunaon tukang meni ari angkat-angkatan teh terawawartos heula. Jawab Nyi Parawan budina rada beda siga nu ngandung kakeheul. Sedeng Roni mah tetep teu kena tina kituna Ki Jantuk make pipilueu nyarita saolah-olah mang jawabkeun samarukna nya bae kekenalan Roni. Nya kitu ucu ari pameget teh mah lah sok seueur kapriyogianana karaos pisan ku mangsul. Dan gege moal kamananya mulih atuh cek Ki Jantuk bari ngereret ka Roni. Nuhun atuh mang ari kitu mah datang tos seueur kapriyogianana benten deui sareng istri. Mung eta biasana upami bade ka mana-mana teh wawartos heula sanos teu acan mah katalian ku hukum oge. Teh mah Nyi Parawan bari ngabalieur miceun beungeut. Hapunten we ucul kalepatan sakitu mah. Hilapun bangin bakating kurusu. Ki Jantuk mang nemalkeun deui. Sedang Roni teu oleh encan nyarita sakemek-kemek acan. Rajin rek pok pisan datang deui hiji budak awewe nu sok sapantar, malah ngajadikeun rieut jangar jeung matak era teu puguh jujutanana. Geus deukeut hiji budak awewe nu kakara datang nimulkeun kaget keur anu aya babakuna pisan ke Roni. Ujug-ujug pok we nyarita kieu. Be namanya nyalalaki kitu we kalakuan teh nya. Abong kena kajalma nu rupa, kajalma nu taya kaboga ukur amis di mulut. Lungguh tutut bodoh keong, hareupeun masih ganu nyarek nyaahan urek bela. Rek sapapait sama manis moal rek nyerikeun. Nu puguh mah kitu we nya. Aya kana 5 poena lol teu basa teu carita sedeng nu jadi kolot di dieu mah ngarep-ngarep hayang aya kaputusan. Ayo urang ka imah heula sakedeung. Ceuk kitu cek kieu nyarita heula ka kolot di dieu. Ceuk eta budak awewe nu kara datang bari ngenyang leungeun Roni. Kitu deui nu pangheulana panggih sarua pada ngenyang leungeun bari ngambok ka awewe nu kakara datang. Ih, teu uyahan ting kumayua wani-wani ngajakan balik katunangan deungeun. Nah itu salaki anjeun tunangan anjeun. Kagabah pisan janji we nya ngaku teh beun. Ngaku mah meunang neneng tapi barang tetep nu kami. Ceuk budak awewe nu pangheulana tepung jeung Roni teh ya. Ih, nanaon nya? Teu uyahan teuing, gagabah we nya. Ih, mayua make jeung ngahalang-halang kana permaksudan batur. Tu kitu patut teu uyahan teu pupuguh hak batur ngadon di halangan. Hakak nah hak saha kitu nu geulis? Sing boga ka era atuh da lain hiji atuh lalaki teh. Di dunia teh teu sarubak daun kelor nu geulis make jeung hayang lalaki batur. Ceuk awewe deui nu hiji deui. Sawalikna hak saha cing? Hak di dinya atawa teu anyut kulaan? Hak di dieu samala di dieu geus ditangtukeun kana waktuna rek kawin sedang anjeun aya hubungan naon rek rebut hak batur? Ih, gagabah. Moal pati-pati di dieu ieu mempertahankeun lamun lain hakna. Nasa nyarita teh? Lamun eueuh sanggut pautna ditanyaan enggeus bari kaidinan kudu jadi kolot. Sama lagus pasini beak bulan ieu rek kawin. Temana deui budak awewe nu pangheulana panggih sedeng Roni mah ngarasa bingung kitu kieu. Ki Jantut ngadon olohok ke mata simeuteun samalah boga rasa sieun jadi riributan antara dua budak Parawan disangkana ku Ki Jantuk mah marebutkeun diri Roni. Para mitra sadaya lah resep lamun jiga Roni ya diparebutkeun. Wada ngenyang ku ieu ka ieu. Ku itu ku ieu mode Mang Jaya kadieu Jaya cik saurang nih Kang Jaya atuh kadieu cik saurang nih Mang Jaya mah kumaha nya. Wah ripuh nih parebutkeun ku tujuan. Aduh geus dibagi lah geus saurang hiji ya sapoe hiji sugan para mitra dibagi ku tujuan. Aduh para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng mangga urang lajengkeun dongeng enteng teh anu judulna Tarung di Galunggung. Hayu urang ka imah heula abah ngarep-ngarep eleh lucunya nu geulis make nyebutkeun sagala montong Kang awewe rek nipun kitu patutna. Aya kudu uyahan teuing nya kumaha ni ngahalang-halang jeung make nyebutkeun akang sagala ngalanceuk anjeun ayo tong kabawa ku sakaba-kaba. Tembal budak awewe nu anyar tepung temahna mah para mitra sajabati ngarasa bingung diwuh ku era lantaran jalma-jalma nu ngaliwat pada marelong leungeun Roni kenca katuhu pada ngenyang ceuk ieu urang balik ceuk ieu urang balik atuh teu sirik napa kenyang-kenyang.
sigana harita lamun teu aya Ki Jantuk mah kana kajadian pasea. Dua budak parawan di tengah jalan pok Ki Jantuk cacarita lantaran Roni mah bororaah bisa nyarita bingung nu aya lantaran kaditu kadieu ge teu boga hubungan sasat patepung ka kara harita. Oh nyai, ucu nu gareuli sing aremut Ieu teh di mana ucu neneng loh. Piraku teu niringa jalmi-jalmi nu ngalalangkung. Upami salah sawios kelapatan mah geus silima lume kedah ngelehan salah sawios atuh. Cek Ki Jantuk ti ditu mah ngalalemu. Kadua budak awewe dipalar sadar tapi batan sadar anggul malik nyerongot. Teu rek ngelehan. Trek ngelehan kitu di dieu mah. Lantaran asa dihina tunangan direk di aku kunulian. Ceulaan atuh. Ayo urang abah ngarep-ngarep wae. Montong Kang lah, montong digugu ka jaman rek nipu. Teh manusia urang deui bari tetep ngabedoleungeun Roni. Ke ucu geulis sing salabar ieu. Cek Ki Jantuk nyapis anu patugeng-tugeng. Tuh sabaran di dieu mah, cek nusa urang. Mang, tong ngahalang-halang kana urusan batur. Dawuh hubunganana jeung Mang mah, teh manusia urang deui. Tina kituna itu ieu mu ngelehan, itu ieu teu peuteukeuh. Waktos nasee para mitra dugi ka dieu heulanya dongeng teh enjing urang teraskeun deui ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan.